Kegiatan di pagi hari tanggal 5 Agustus hari Rebo ya tahun 2020 genep menjelang perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia merdeka cenah merdeka teh nu merdeka mah tapi dah akhir kuring mah begini saja sapopoe teh beras beres supa sapu ngored di buruan imah maklum dak hari jelema nganggur mah kieu geuning boga usaha warung hiji-hijina teh kalakah bangkrut ku saralit teuing ieu nya ekonomi ku ayeuna tuh boga warung teh kuat kamunikeun katutup teu bisa kitu tah menunjang kehidupan sehari-hari oge kalakah beak we dagangan teh didahar ku sapopoena nah kieu-kieu teuing atuh nya abdi ge salaku warga Jawa Barat kitu nya hajang jadi bagian Jawa Barat istimewa teh hayang jadi petugas kebersihan matak tiap poe teh latihan sasapu bebersih hayang jadi petugas kebersihan di jalan-jalan provinsi anu di umumkeun teh geuningan dina video-video KDM sugan we atuh urang teh aya milikna hayang gawe di tukang kebersihan tukang sasapu di jalan-jalan provinsi teh ngawujud da ari urang gogorowokan wae kumaha henteu ieu mah anger we da saha nu rek ngadenge geuning hayang atuh kajait urang kasulitan ekonomi nu ayeuna di sanghareupan hayang kajait ku digawe tukang sasapu di jalan-jalan provinsi tapi da kumaha geuningan sabarakali nyieun video oge urang aya kahayang kitu eueuh nu malire sugan eueuh anu ngomen eueuh anu nyarankeun komo ari kadangu mah kaditu kaluhur kapupuh urang ka Bapak KDM salaku pimpinan abdi di Provinsi Jawa Barat dari ti sora ti jelema leutik kieu mah nya model kuring mah aya nu ngadenge jigana teh hare-hare we boro-boro aya nu ngamantuan boro-boro aya nu mangmirakeun jajauheun Gusti jajauheun nyieun video nu kieu mah jajauheun tinu pirah ngan heueuh hari nu ngagogoreng padedi mah tong boro kitu saeutik nyieun video aduh langsung we pada nyerbu pada nyerang geus kumaha eta mah nyieun video ngagogoreng padedi langsung pirah teu diisuk pagetokeun deui harita keneh terbit harita keneh breng ti ditu ti dieu ngararomen ngabela Bapak KDM kuring oge nyieun video-video kieu teh sarua da ari dina jero hate mah
mun aya nu ngahina bapak urang sararea bapak KDM geremet hade mah hayang nonyok hayang ngawawejek eta jelema nu ngagogoreng kabijaksanaan KDM. Abdi ge salaku warga Jawa Barat hayang gitu tamilu Cikibung dinu program Jawa Barat istimewa nyaeta jadi petugas kebersihan di jalan-jalan provinsi. Tapi dah dah laku kitu nama usaha mah sakumaha usahana urang menikeun kahayang kitu teh kulantaran ayeuna teh urang keur bangkrut boga warung hiji-hijina ge tutup bangkrut heuweuh pemasukan kalakah modal gede pemasukan eueuh rek kumaha hirup urang kahareupna lamun kitu urang bisa digawe gitunya nyage urang umur kolot ayeuna geus 61 tahun teu boga nanaon hirup ukur numpang hirup ukur nyorangan tapi kasulitan makarasa pisan ku ayeuna urang hirup sugan we jeung sugan atuh aya nu ngadangu aya nu mangerhatikeun kasulitan abdi anu sakieu duh terpurukna ngan ukur bisa ngadoa jeung berharap we disuganan atuh aya salasa urang aya jalan pitulung pituduh sangkan kumaha urang bisa digawe jadi tukang sasapu tukang kebersihan di jalan-jalan provinsi eta harapan ngan hiji-hijina teh soalna urang mah teu boga keahlian di bidang gawe naon gitu nya ari piraku ari sasapu bebersih teuing mah bisa gitu tah eutak saeutikna ngan eueuh jalanna we ieu kudu kumaha urang hayang jadi tenaga kebersihan teh tah sakitu we baraya hatur nuhun sampurasun.